Tah mang ieu kebona. Mohon. Katinggalkan tuhnya seueur jukut-jukut tos para ranjang. Mohon. Tah mang mah pangbersihankeun hunggul jukutna. Mohon. Kantun ke meureun abdi me orang nu sanes kanggo maculna. Oh nya mangga. Biasa meureun nya nyacar hunggul mah. Ngecar kumaha nya? Nyacar jukutna. Kantos meureun. Teu acen nemean abdi mah. Tadi nyebutkeun atos tiasa. Tinggal atuh kudu dicontohan geuna. Mangga Ieu. contohan laki kumaha. Tah mang, upami anu panjang kieu mah gampil di kieu ye. Tuh. Oh, gitu Pak nu panjang mah. Anu ponok kawas nu palih ditu kumaha Pak? Aduh kitu mah benten deui. Di kieu carana tinggalnya. Tah, upami anu parondok kieu mah di kieu mang ye tinggal. Oh, gitu Pak. Upami ieu nu dinu plastik kumaha Pak? Eta mah gampil, tinggal kieu ye. Pami ieu mah da jukutna ge sanes jukut teuas mang. Ieu mah bade dikesrik juga tadi tiasa, bade dicepengan tiasa tuh tinggal. Oh, gitunya Pak. Upami jukutna nu teuas kawas kitu kumaha Pak? Ari di dinya tuluy we itu kumaha, ieu kumaha. Atuh dicontohan ke urang kabeh mah bisa-bisa bersih sakebon. Pan abi can pernah apa marsihan kebon, can apal kumaha carana. Geus teu kudu nanyakeun wae atuh. Dek di mana-mana we jukut mah sarua caranya cara kitu. Nya mending abi naroskeun atuh nyaho mah Pak. Daripada ayeuna abi nya nyahoanan. Kumaha mun salah ka dicarekan deui. Geus kitu balik we lah. Mau jadi aing wanita anak ge gawe ku sorangan aing kedeung ge beres kieu mah carana mah.